Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza bulita sareng di mana-mana dicoba anjeun bin nama min kalawan hiji jalma anu tukang ngadu-ngadu. Fa'alika mangka eta misti ka anjeun anturo nya arieun ngaraksa anjeun hadhil umuro kana ieu pirang-pirang perkara asit tata anu genep. Al awwalu ari anu kahijina la tusaddiqhu eta ulah ngabenerkeun anjeun ka itu namam. Li anna namama karana sayaktosna itu namam pasikun eta jalma pasek. Wahwa sareng ari ieu namam mardudu syahadati eta anu ditolak panyaksianana. Qala ngadawu sa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya ayyuhalladzina he jalma-jalma amanu anu ari man ieu ladina in ja'akum lamun datang ka aranjeun saha pasikun jalma anu pasek binaba'in kalawan mawa berita fatabayyanu mangka kudu tabayun aranjeun kabeh antusibu kana nibakeun anjeun kabeh kauman kahiji kaum bijahalatin kalawan kabodohan patus bihu tuluy jadi aranjeun kabeh teh alama netepan kana perkara fa'atum anu migawe aranjeun kabeh nadimina eta pirang-pirang jalma anu nalangsa. Wajaa sareng datang sarojulun hiji lalaki ila sayyidina ka Gusti urang sadayana Ali bin Husaini tegesna Ali bin Husain radhiyallahu anhuma radhiya muga ngaridwan insyaallah Gusti Allah anhuma ka itu Ali sareng Ibnu Husain. Panama tuluy ngupat atau panama tuluy namimah gawe namimah ieu si rojul lahu ka Sayyidina Ali an syahsin ti hiji jalma faqala teras ngadawuh ieu Ali idhab kudu indit anjeun bina sarta urang sadayana ilahi ka ieu syahsun fazahaba tuluy indit ieu Sayyidina Ali ma'hu sarta ieu rajul wa huwa bari ari itu si rajul teh yaro eta nyangka ieu rajul annahu kana sayaktosna Sayyidina Ali yantasyiru eta bakal nulungan ieu Sayyidina Sayyidina Ali linapsihi pikeun dirina ieu si rajul. Palama wasala mangka nalikana nepi ieu Sayyidina Ali ilahi ka ieu syakhsun qala mangka nyarios ieu Sayyidina Ali ya akhi hei dulur kuring ingkana lamun bukti naon ma perkara kuota anu diucapkeun ku anjeun via nu aya tetep di diri kuring teh hakon eta bener fagoparo mangka muga ngahampura sallallahu Gusti Allah li pikeun kuring aw batilan atawa batil ieu qaul teh fagoparo mangka muga ngahampura sallallahu Gusti Allah laka ka anjeun wallahu a'lamu bissawab.